Bismillahirrahmanirrahim. Bab mertelakeun maf'ul anu teu ditutur fa'ilna. Nyaeta naibul fa'il ngaranna. Ngaranna ibul fa'il pe kanyahokeun eta sakur isim anu dirofakeun anu teu ditutur bareng jeung manehna. Fa'ilna atuh euy mesti dibuangna lamun amil anu ngarofakeunana fi'il madi anu dimabni majhulna mangka wajib didomakeun awalna. Cara kasrah huruf nu memeh akhirna tuluy lamun amil nu ngarofakeunna fi'il mudhari anu mabni majhulna mangka wajib dhamma huruf nu awalna. Cara patah huruf nu memeh tungtungna. Naibul fa'il aya dua bagian, isim dhohir isim dhamir tayalian. Isim dhohir secara ucapan anjeun duriba jaidun apalkeun masing tekun masing leukeun wa yudrobu jaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wa yudamu amrun. Ari naibul fa'il nu isim dhamir sacara duribna sing mikir duribta duribtir jeung duribtuma jeung duribtum duribatunna ulah toma duriba duribatuluyna duriba jeung duribu duribna pek geura coba mangga geura cobaan ku sadayana lain tidak ada poe. Bab mertelakeun mubtada jeung khobar. Mubtada isim anu dirofakeun tina amil bangsa lafaz dikosongkeun. Khobar oge isim anu dirofakeun anu kana mubtada disarandekeun kaya ucapan anjeun jaidun qaimun wa jaidani qaimani tong ngalamun wa jaiduna qaimuna tatang tengetkeun khobar kana mubtada mutabaqahkeun. Mubtada teh kabagi dua bagian, isim dhohir isim dhamir pek apalkeun. Isim dhohir saperti contoh ti heula isim dhamir 12 tong ngabala ana jeung nahnu anta anti antuma antum jeung antuna huwa hiya huma hum hunna aripikeun ieu contona ana qaimun jeung nahnu qaimuna. Khobar oge kabagi dua bagian, khobar mufrad goer mufrad tayalian. Khobar mufrad cara jaidun qaimun wa jaidani qaimani tong ngalamun wa zaiduna qaimun contoh jama contohan deui ku anjeun masing loma. Khobar goer mufrad eta aya opat, khobar jar majrur jeung dorob hanteu lepat. Tuluyna khobar tina jumlah fi'liyah sinareng khobar tina jumlah ismiyah. Contona cara lafaz jaidun fid dari jeung cara jaidun indaka menisari jeung cara jaidun koma jeung cara jaidun koma abuhu jaidun jariyatuh jeung cara jaidun koma jeung cara jaidun koma abuhu jaidun jariyatu dahibah sing tuju jeung cara jaidun koma abuhu jaidun jariyatu dahibah sing tuju. Ada hese nya ngaranna tadi hese tara biasa mah bos. Bab mertelakeun pirang-pirang anu asup kana mubtada jeung khobar.
Nyaeta kana jeung dulur-dulurna inna jeung baturna donna jeung akhwatna amal kana jeung dulurna ngaropakeun ka isimna jeung ka khobar nganasobkeun ari kana jeung dulurna 14 kana amsa asbaha adha sing cerdas dolla bata soro laisa jeung mazala manfaka jeung mafati atau ngabala ma bariha jeung madama tuluy sakur pada anu kata sripti nu di luhur contona cara kana jaidun ko iman pek contohan deui ku anjeun sing heman amal inna jeung dulurna nganasobkeun kana isimna kana khobar ngaropakeun ari inna jeung baturna aya genep nyaeta inna jeung anak anu cakep tuluy lakinna jeung ka anna laita nu terakhir la'alla tong menta-menta contona cara inna jaidan qaimun jeung laita amron sakhisun tong ngalamun makna inna jeung anna mah litaukid makna lakinna istidrak ulah julid ka anna litasbih laita litamani la alla litaraji wa tawakui amal donna jeung dulurna nganasobkeun kana mubtada jeung khobar sing apalkeun jadi maf'ul duanana sing tengetkeun ari donna jeung dulurna perhatikeun nyaeta donantu hasibtu jeung hiltu nyaeta donantu hasibtu jeung hiltu ja'amtu ra'aitu sinareng alimtu wajatu ittakhadtu luna ja'altu jeung sami'tu mangka apalkeun sing jitu secara donantu jaidan muntolikon wa khiltul hilala lai hantong pokok secara donantu jaidan muntolikon wa khiltul hilala lai hantong poho Allahu a'lam bishawab sakitu lah rada pabaliut ieu lisana can ngopi tunun assalamualaikum tong hilap komen subscribe pagikeun nuhun sadayana.